Yasmin bin Sahapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa khata'anhu min sima'il aqli. Kula hijabin min sibahil jahli hatta badat lahu sumusul ma'rifah ra'a muhaddaron diha munkasifah. Nahmaduhu jalla ala lil in'am bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Wa qala aidan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa qala rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Para ibu bapak nu pribados sangat dihormat, sabadana pribados manjatkeun puji anu paranti anu sok sakumaha biasa dipake mimiti ngaji mangga urang sangakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Puja anu biasa anu sok sakumaha biasa dianggo bubuka mangga urang sangakeun ka Allah anu makawasa. Syukur anu ngajadikeun tafakur anu sok sakumaha biasa dipake napakuran mangga urang sanggakeun ka Allah Rabbul Ghafur. Teu hilap shalawat sinareng salam muga-muga sing dilimpah curahkeun ka paduka alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka keluarga sahabat beserta tabiin tabiatna tugdugi ka urang sadaya malah mandar kenging safatul ujmati mantenan di yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak ibu kasepuhan nu pribados sangat dihormat, alhamdulillah urang sadaya dina ieu kasempetan parantos tiasa patepung lawung paamprok conghok patepang wajah sareng sadayana anu yakin urang sadaya katarik ku sucina galih kasandak ku ridona manah dasarna micinta sareng satia nyaeta nyumponan kana pangulumna Ibu Jasmin wirehna anjeunna parantos ngagaduhan putra di persantren ku Allah. Alhamdulillah putrina ieu ayeuna teh tos samingon nya kirang langkung samingon. Ku kituna wajar jeung pantas semalah mah wajib hukumna nguningakeun ka para wargi sadaya Ibu Jasmin di dieu nguningakeun kabingahna wirehna anjeunna dipaparinan putra di jenengan nyaeta Neng Yasmin. Mudah-mudahan ieu murangkalih sing mulus rahayu berkah salamet sing salehah sing taat tunduk kana parentan Allah Rasul sareng ka urang tuana oge sing berguna kana agama dari gama nusa sareng bangsa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususna dorong doa kanggo murangkalih ieu sing salehah sadaya sing salehah umumna ka urang-urang sadaya murangkalih urang sadaya umumna mah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Naon margina margi ari budak teh mari murangkalih teh ngajikeun amanah, ari amanah teh titipan, ari titipan teh PHP. Ibu Yasmin di PHP-an ku Allah Subhanahu wa taala ngagaduhan putri. Nya mudah-mudahan Ibu Yasmin sareng sarogena sareng ramana mudah-mudahan sing tiasa nyepeng kana amanah ngapi ngajari ngadidik sareng ngabina anu jadi murangkalihna supados murangkalih janten murangkalih anu salehah. Margi ari murangkalih anu salehah teh nyaeta awaladin solihiyatullah nyaeta ngaduakeun ka orang tuana bila mana ieu orang tuana parantos sepuh atanapi parantos mulih ka rahmatullah kana. Ukituna khusus kanggo hadiah kanggo karun-karuhun khususna karun-karuhun Ibu Jasmin umumna ka karun-karuhun urang sadaya nu aya di dieu mudah-mudahan karun-karuhun urang sadaya sing ditampi iman Islamna sing dihapunten sagala dosa dosanana oge sing diangkeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing dicangpadankeun di pukuranana khususna eta umumna ka sadaya dulu-dulu urang sadaya fi jamil muslimin muslimat mukminin mukminat minal masyriq ilal maghrib. Kukitu sakap sakitu pembukaan disakapkeun sakitu bae supados yang kolong waktos kanggo acara salajengna mangga urang ditaraskeun kana sarsilah muga ngaos syahadat sareng sholawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullah.